Alhamdulillah, aduh, legeg ya. 2 mingguan deh proyek mulai jika naya. Alhamdulillah lah, nyenangkan pemajikan anu kadua jeung nu katilu lah. Pokona mah batas dia teh imah teh kudu jadi 140 we. Tapi ka batas lembak itu teh 140 imah ya lumayan lah. Arek ibadah haji jeung pamajikan we nu kadua jeung nu katilu. Diteuneun di dieu ku saya. Masalah biaya ieu mah geus diserahkeun ka budak dewek lah. Ayeuna mah rek kontrol patok ke batas-batas wungkul lah. Bisi salah. Aduh, ieu kieu mobil gede ngara lewat ieu patok nepikeun ka bengkok kieu. Patuk kan utara noh di pegawai di teh kemarana sananya. Aduh, Sigi aya di dieu, karena mana di dieu? Ieu ngomekeun patok. Ngomekeun patok. Heeh. Boga ka pagawean mana? Boga atuh pagawean mah kan manorna di dieu. Anjir. Jadi manor? Jadi manor. Kebeneran, ngilu gawe urang Asli. asli. Sok atuh rek gawe mah. Oke heula, syaratna naon gawe di dieu? Syaratna mah nu penting gede tanaga daek ka. Nya bisa atuh kuat gawe nu kieu. Mereka gawe ka dieu. Tah ieu patok ka dieu geura. Heeh. Tah ieu teh patok bengkok. Oh, bengkok euy. Luruskeun lempeng. Oh, bener kudu lurus atuh. Heeh, Nah. siap lah. Tah ieu lempengkeun teh eta batu Apa? anu diharana teh. Heeh. Tah ieu kupeng kita. Oh, iya? Cepat mungkin heeh. Aing boga pagawean di Sigia. Eta kaluhur-luhurkeun tah. Iya, ya. Heeh. Boga pagawean euy. Segetolnya. Nya heuh digawe mah kudu getol atuh. Sok. Tah, geus mah kapake ieu mah euy. Dinya rek nginum naon? Jus. 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 Di dieu ka warung heula nya. Siap. Siap. Aing boga pagawean nih. Aing boga pagawean di Sigia aing mah boga duit ayeuna mah boga pagawean. Hihu. Gawe atuh ya kan? Gawe. Ditahan saha di dieu? Sigia boga pagawean manor. Dia mana? Manor atuh. Perasaan saya teh can ngagawekeun jadwal ieu teh minggu hareup ieu kakara mulaina oge. Minggu hareup kumaha? Ditah Sigia teh saha di dieu teh? Ah teuing da Sigia jadi manor di dieu. Ieu teh dewek nu boga tanah ieu teh batas-batasan kita. Ada bisa teu digaji gawe teh kari bisa penipuan ulah gagawa sembarangan narima gawe wae. Oh lari akang saha? Saya nu bogana ieu taneuh. Sigia. Teuing suatu Sigia saya mah. Atuh teu balik Sigia teh. Majarkeun teh manor. Ela ya naon ieu? Naon? Maneh teu balik. Oh iya Sigia teh iya. Iya. Ieu saha ieu? Manor ieu teh ya. Manor Akan saha teh? Saya nu gablek tanah ieu. Abi teh manor di dieu abi teh. Ieu teh pegawai abi ieu teh. Ngagawekeun teh saya teh minggu hareup lain ayeuna dan sanditi teh. Bener akang nu boga ieu? Ya bener. Yang ini mah tarik lompat. Aduh, ya goblok teh balik. Aduh, aing mah. Aduh tadi teh bener nu bogana. Nu boga mah mana teh balik? Berarti tadi teh acting. Acting aing era. Yang jadi manor seru orang ge era. Panas kurang tadi haho. Masih akang. Nginum heula. Hah? Nginum heula mah. Iya. Rek mana nginum? Goblok. Cuma teu balik. Dinya capek. Sok naik ka dieu sok. Urang didorong karunya lah urang geus ngabobodo. Hah? Ngomong aing mah Diuk, teu percaya ka maneh. Diuk karena diuk. Siap. Ya hebat.